Wajib gajal ma Islamna uningarun dayanana jeung Nabi utusan Allah Muhammad putra Abdullah putra Muthalib putrana Hashim putra Abdi Manaf putra Qusay putra Kilab putra Murrah putra Ka'ab putra Lu'ay putra Golib putra Pihir putra Malik putra Nador putra Kinanah putra Huzaimah putra Mutrikah putra Ilyas putra Mudor putra Nizar putra Ma'at putra Adanan nu wajib dugi ka Adnan haram muni ngakeunana ti Adnan dugi ka Adam sabab daya jalan sohe wajib deui uningana rundayana ti ibuna jeung Nabi utusan Allah Muhammad putra Aminah putra Wahab putra Adi Manaf putra Zuhra putra Kilab tepang deui ti Ramana ti Kilab jangga warengna jadi ibu jeung Ramana masih keneh sarundayan Hari putra Rasulullah sadayana ayat 7 genep ti Siti Khadijah hiji ti Siti Maria Said Qasim pangcikalna Siti Zainab kaduana Ruqayyah nu panggelisna Fatimah nu diasihna Ummu Kulsum kalimana Abdullah nu kagenepna Thaib Thohir katelahna nu genep ti Khadijahna Ibrahim nu katujuhna Maria janten ibuna urang Kipti nagarana pamasihan ti rajana tah sakitu sadayana putra Rasul nu mulyana
nu wajib diuningana mungkuh qaul anu sahih. Allahumma sholli wa sallim wa barik